Gerak jalan itu dan rutin bu. Alhamdulillah di desa Cilame ya. Kayak pada Tumaros ibu bu. Halo. Pada Tumaros kita buatnya pada ke desa Cilame lalu sekali dia. Saya Cilame. Dia. Asli begahna. Ibu sering ngaditin kapal dia. Namanya Aina yang perang yang ini. Ah, ya pemirsa TV alhamdulillah. Dina kesebelah dia gua pernah kesaran ibu di desa mana ibu teh? Di Soreang. Di Soreang, tepi di desa Cilame. Nyupingan kayak pertempatan. Nah untuk keendahan di paling dia. Hendak Pak Jalana. Bagus sekali. Tentang udara, kumaha udarana. Iya hebat. Kamu olahraga jadi cocoknya. Ya. Bikin pres. Bikin pres. Ya, kurang saken, kurang atas tayangan di Hadas TV. Di Lulungan. Mantap. Nah, pemirsa alhamdulillah gua parantos dugi ka ieu batempatan namina saur ibu di desa Cilame. Ternyata action sang megah pisan dina kaayaan ieu batempatan. Aya gedung kalintang ageungna desa Cilame. Begitu mangga urang sumpingan ka batempatan aya kagiatan di tawisna olahraga oge seni budaya sareng sanesna. Kahanan eta urang tinggal pintonan nyumpingan ka padepokan penca silat macan putih tunggal sajati sensasi mantap. Hadas TV alhamdulillah gua sudah tiba atau dugi kayak patepatan di desa Cilame seueur kagiatan. Hatur nuhun pangarsana Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah Alsubirin. Tepina gelar budaya dina acara sensasi ieu mudah-mudahan cinta dan karomah kanggo desa Cilame. Sensasi. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillah. Wadi nuhar kadana Allah Subhanahu wa taala wa penak sareng kau besar di macan putih tunggal sajati. Ti lingkung seni macan putih tunggal sajati. Penak naukos ayeuna katinggal tadi ibingan nusak itu saribet na sadaya. Ciri tawis majengkeun sareng budaya Sunda teh geuningan ejeung mana? Ejeung hate nu paling jero. Katinggal kreativitas di para pendukung, di para sepuh sadayana. Warga masyarakat di mana ya teh? Cilame. Di mana? Cilame. Alhamdulillah, Desa Cilame. Ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Desa tepuk tangan aya. Alhamdulillah, nyurupina warga masyarakat anu sugeng ngiring ngabudayakeun, ngiring ngalestarikeun seni sareng budaya Sunda nu aya Sutar Pasundan. Oke tila pangong ka Bapak Bupati Kabupaten Bandung maju mundurna kualitas seni budaya tergantung urang anu ngokolakeunana. Tadina ieu urang damel sasarengan. Urang nepangkeun ka sang simkuring Ua Arif di acara sensasi. Oke nu paling gedeungeun sanami teh Pak? Bapak Data. Tos kadata teh acan kemari. Sebagai dengan sareng Bapak siapa? Ian Sofian, Bapak Ian Sofian selaku di Ketua DPC PTSI Kecamatan Wah, Kalingin. mantap. Sebagai dengan sareng Bapak Dodi, Bapak Dodi asli naik teh. Asli. Hai, zaman kiwari sepuh aya namina Dodi. Tapi alhamdulillah apa arti sebuah nami tapi ieu kualitas nu aya. Pak Dodi salaku sasawalios Ketua Pulon. sesepuh Paguron. Alhamdulillah. Pak Dodi sehat nih Pak Dodi, alhamdulillah. Eta kade bedog bisi nojo. Sempat kapi gujon wana sareng wani wanoh eta orang Bandung khasna. Keun urang sersan tapi santai. Sagedeungeunana Pak Pipin Sofian, selaku selaku pimpinan pimpinan Paguron ya. Alhamdulillah. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Seueur acarana teh. Seueur. Sagedeungeun. Tah, kan sa Kos. Bapak kos tengah ngokos sih. Kos suara. Oh, kos. Salaku Pelatih. pelatih. Allah. Ieu murang kali sakieu sibetna pangkos langsung we kana patarosan ieu satanya ka para sepuh. Urang di pangkos langsungnya. Sabaraha lami pangkos ngadirikeun ieu? Kirang laku 2 tahun. 2 tahun. Tos sapertos kieu. 2 tahun. Kumaha eta ngaulang ngadidik murang kali nu sakieu sapertos sibetna. Kumaha aya kendala teh aya? Ya, masalah kendala nya eta aya kendala. Aya wae nya kendala. Aya. Tapi abi nya Ya. bantosanana di para reng-rengan teu ku nyalira. Oh, usaha maksudnya. Ku Bapak Aman, Oh, teras deui. Bapak Rohman, Teras deui. itu Bapak Aceh, Ya. Aceh, Oh, pada ngarojong ku pedes sadayana. Kesadayana. Alhamdulillah. Cerita wis ku tadi teh ya, babarengan kudu sauyuna. Silih asah asih asuh jeung silih wangi eta. Tah, langsung ya kana patarosan ieu bae urang kali. Kintana da sasah nu kakaji kuduan sakitu sibetna. Gerakan pamenak di mana teh gerakan teh? Eta mah itu abdi kapungkur ya. Oh, gitu ya perjalanan heula nya. Perjalanan panjang ya. Terus Dina perjalanan abdi gaduh nya seni bidang. eta beda itu Kang Ibing nya. Tah abi teh. Tah ieu pilih tahu jeung hate teh ya. Da piraku nyebutkeun para Ibing kieu we siga robot. Jadi aya igel panjang igel pondok ningali kualitas pondok murang kali. Murang kali nya kusumangetna abdi ngarah geus. Alhamdulillah. Satuju pelatih seperti satuju adek. Satuju. Emprak atuh. Kang, pepeuje jeung amanat engke rutina. Dina terakhir akan gabungan kesimpulan kaum urang kali oge Temar Bewara kaum warga masyarakat sadayana. Anu bade lebet kesandar samiji urang. Kang, sagedeungeun satacana aya pimpinanna saha di dieu teh? Bapak Pipi. Pak Pipi. Abdi. Tos 2 tahun dah Pak Pipinya. Nuhun. Salami ieu ayeuna beus seueur.
Aya we aseueur mah henteu aya we. Hingga kamajengan seperti pamimpin mah kedal. Ya penting ada pelayan masyarakat. Iya. Ya pelayan masyarakat di dieu mun ingatkeun. Sapertos ieu murang kali bade dikamanakeun ya rencana itu. Insyaallah. Mudah-mudahan we lingkung seni ieu grup pencaksilatnya khususna Pancasilat tunggalna macam tunggal Sayati. Mudah-mudahan we ku berjuangna pelatih sareng reng-rengan teh cing aya kamajangan cing aya peningkatan ditanggap khususna bareng ka pimpinan-pimpinan nu aya di atas khususna ka warga masyarakat mudah-mudahan cing ngulem lah ka jero mana gitu. Amin. Tayangna di Hadas TV dina acara sensasi insyaallah perpindahan Hadas TV digital mudah-mudahan dirojong ku program sensasi Pencaksilat Macan Putih Tunggal Sajati. Insyaallah urang tonton kurang sadayana. Nah, Bapak gerget Bapak terus ka uninya. Bapak cing sumanget kamu majengan selaku pimpinan ngasuh murang kali. Iya, Pak. Siap. Ua hoyong panilaian di sepuh. Sepuhna kumaha ngarojong ke sepuh-sepuhna. Orang tuana ngarojong 100%. Alhamdulillah. Gua ngarojong. Keperihun urang teu bisa ngigel kabudak teh nya urang dandanannya. Oh, angwanan sumangetan bisi aya asih kasih Lijunti teh ya. Car, asih kasih Lijunti. Seni batur dimumule cenah urang diapi lainkeun. Tadi dia sensasi ulah dipikeun ka itu Kabupaten Bandung moal sapertos kitu insyaallah bakal ngadukung ku sadayana nya mangga. Urang majeng ieu ti kasepuhan. Sesepuh Bapak Dodi. Pak Dodi berkah uat tadi meni katinggal di awit keureut jeung seukeut ningal uap pintonan murang kali ku Bapak dipeupeuh kita terpilihan ciri tawis tanggung jawab. Pak, kumaha perjalanan Bapak seperti itu Macan Putih judulna teh kumaha teh? Judulna Macan sejarahna. Sejarah Naon? Ari Macan teh pemberani kena benar Macan eta. Macan. Ai putihna kanu bersih, benar kanu bersih kanu suci. Ari tunggalna kudu nganut kanu maha kawasa. Parentah nu dipahaus ti Allah. Tebihan cegahanna pidama parentah. Beunghar pisan. Macan Putih Tunggal Sajati. Ari sajatina sing kaluar tina jati dirina anu asli ulah kasilik Lijunti jati diri kuat berkapayan berani dengan mata Sejarah seni budaya. Oke, kapayun insyaallah karena rencana sajenna paguron Pencaksilat aya sabaraha? Sadayana teh 33 sadayana wa nu anu aktifna namanya 31. Insyaallah kayak diajakan mun tiasa mah ngariring sepotos kieu. Iya, siap. Pada aya kamajangan banyak pada isi kubung dina eta beuri wak dina wae. Eta pisan harus berkembang. Mangke ninggal hiji paguron bisa kitu sayana. Sing tinggalikeun Bapak Kutawaringin teh paguron teh sabaraha wa. Gaduh tempat, gaduh rasukan, gaduh seni budaya. Kayak gaduh paguron teh tempat ieu Macan Putih. Asal. Ayo latihan di mana? Di bumi Di bumi naon di perumahan? Di bumi. Di bumi. Di bumi. Ieu nyokok ke pemerintahan ieu. Urang gabungkeun. Mudah-mudahan warga usaha ka pamerintahan urang perhatosan supaya laku majeng. Komo lamun dirangsukan di naon kitu digayaan di tempat itu mudah-mudahan laku majeng lah insyaallah ya. Nah, masih di acara sensasi masih akan disesen kedua di acara talk show-na. Mudah-mudahan tetap urang keluar sakumaha Macan Putih Tunggal Sajati ieu cing langkung berkembang. Masih di acara sensasi mantap. Aya ibingan rampak, aya ibingan tunggal, aya ibingan demon. Itu kreasi ti Bapak Engkos kalih reng-renganana. Oke dibantos ku sasaeus sana mi teh? Dibantu ku Bapak Cece. Pak Cece, empraka Pak Cece. Pak Cece enak bantosnya dat ninga sakitu kreasi teh sana tiasa punya aliran nu kaimut ku uwa. Secara ninga kasat mata dina pola ibing nu satu no saribetna lah gitu. Pak ye ngawakilan ti sepuh lah ti keluarga ye, ti orang tua ya. Bapak harpan ye
harapan ieu murang kali hoyong kumaha selaku bapak nu ngadukung na jihad. Hoyong majeng mulus rahayu berkah salamet ka payuna. Amin. Rasa jati cing maju. Akan putih tunggal sajati cing maju. Masih di acara Emprak. Ini ada Siti Rupina sono kapegat lakon uwa nyarengan dina ieu acara pencaksilat sensasi mobil bade ngalaporkeun kana ieu acara program sensasi kantun lebet ka nomor telepon antos di dan pagi dia. Mangga saking kapiatur mudah-mudahan kirang sarlangkungna urang tonton sasarengan sareng Macan Putih Tunggal Sajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Masih di acara Sensasi.